PRT ya mulai bae. Geus sok mulai bae. Nyentos. Sok ka dieu tanganna. Ke lamun Bapak nyebatkeun kontan ke jawab abdi nampi nya. Mun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yayanto bin Daswinta Bapak tikahkeun anjeun ka salah sahiji istri anu jenenganana Noklita bin Usman kalayan mas kawin ku seperangkat alat salat ditambih cincin emas 5 gram dibayar kontan. Abdi nampi tikahna Lita binti Usman kalayan ngage mas kawin nu kasebat tadi dibayar kontan. Alhamdulillah. Kumaha saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Pak RT nya parantosah. Kumargi parantosah nya sok dianggekeun ieu cincina. Sok diangge ka masing-masing. Alhamdulillah. Sok Pak RT ngadoa. Sakalian ku ustaz atuh. Urang ngadoa bebarengan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ting pasarnya bae. Memikiran aku mah aing bisa. Biasa main atau masalah online. Online naon jual apa? Ya, kawinan online, nah seperti nanti. Anak lidang di plaster. Ya lain gitu hanya ke kerbobogohan aku mah kan. Dengan dua sifat nah heula kitu. Ya, teh. Maka yang dan kerugian mah bener, ieu mah nya asek teh da degan aja ya. Cerita mah gitu. Hayang ka duit. Maternya. Oh, matre sebutan sayang ka duit. Sekarang yang mau keting batur. Kalau ada mecah hari kamu makan. Ayo lah, Ulin-ulinnya. nah itu daripada ngumpulkan dosa pun. Salat arah orang teh. Tadi yuk saya kan. Pohon. Hah? Pada kajabornya di titah juragan nonos. Kamuan sama heula. Ya, terus kayak baik. Yuk. Assalamualaikum. Nah, Bi, yang sorangan apa nama? Para rek itu nggak banyak tanya. Oh, nya mengamar atau para ruyang. Saurang banyak berarti. Oke. Dok, Kumaha juragan? kumaha pesanan? Nu
Alhamdulillah geus rada rea nama. Kehatangan itu. Nah, ieu kan rada ripuh. Kemarangan soalnya. Para rea saparo itu. Pegawai teh. Tapi ka iya nu ieu pesanan nu ieu teh nu truk. Entos eta mah ka luar daerah ka Tangerang. Siap. Euy, tuh, ieu nu pesen deui. Benar. Oke. Halo. Jakarta Pusat. 5 truk. Siap. Iya mah sanes kiloan Pak batana teh. Bijian. Sabijina teh 3.500. Siap. Paling dinten Jumatnya angkatna. Siap. Aduh, halus kerjanya halus. Terus aya deui 5 truk pokoknya. Disangkana kiloan, Bos. Catat kali dong. Oke. Jakarta Pusatnya. Aduh. Pak Haji Romli Jakarta Pusat. Siap. Oke. 5 truk. Waduh, luar biasa. Pesanan terus melonjak kurang. Kumaha, Dok? Ya, enggak saya ada ieu bae. Tinggal kirim bae. Siap. Atur kudu meuli deui Bos ya. Parek buka 5. Kurangnya 5 ya? Heeh. Aduh, terus kayak boleh 5 di mana? Heeh. Yang geus ya. Uang makan yang garawe. Us tenang, tong watir, uang makan kredit transfer biasa. Aduh, siap. Jangan kurang itu aja. Ya, siap Bos. Yuk, ya. Ayo. Pagawean teh sare jeung sare wae. Naon? Tadi tuh neangan gawe, dahar naon tuh bawa duit. Aduh. Ya damal kamana itu gaduh pada melan teh rese ada menangan pada melan teh. Nyaman takna neangan rek dahar naon beas geus beak, nanaon geus beak. Nya geus derek nangan pada melan. Sok, buru. Sing monang. Aduh, hirup teh kieu-kieu teuing. Beas geus beak, duit eueuh, boga salaki malas bet digawe. Aduh, pusing bet. Pusing hirup teh. Pabrik bata itu. Apaan itu? Mohon mamahnya. Panas-panas tuh tadi ya mah. Pakai payung. Mohon. Nuh karyawan eueuh ieu teh dengan pesanan meni membludak nira be para rusing. Yang itu mending mam heula. Aduh. Mohon kayak ieu meni para rusing. Pas beres itu pada melan rumahna teh. Nyata tuh ada widai. Pilih eta. Nah, nyatasnya. Ya. Hati-hati sayang.
aya. Ah iya, baru mainan ya. Bangun, atur nuhun, Bu. Pak, nu gaduh aya, Pak. Aya tuh, kali itu tuh, kali saung itu tuh. Oh, nuhun. Nuhun, Pak. Aduh. Pak, punten, Hah? Ah, enggak. Naon? Aya naon? Jadi kieu, Pak. Masih aya lowongan teu, Pak? Ya masih sih. Tapi nya pada ngiring damel tak kumaha ieu teh. Mohon. Kayaknya teh ditanya halanya. Sok, Pak, mohon. Halo bos. Yo, waalaikumsalam. Aya ndek ngilu gawe ya teh. Ya jika nama budak nama pas kieu nya tapi ya kudu ditempatkeun di naon nya. Tarima bae tak kumaha. Yang geus kayak siap-siap di dagoan di dieu nya. Yuk. Kayak bos nek ka dieu nya, dagoan heula. Kayak kontrol heula cicing di dieu. Sok, Pak. Iya. Tuh. Ayo iya, mau ngilu gawe bos. Ngilu gawe. Oi. Tapi nya tapi eta onam urang teh membutuhkan kene. Sakirana kumaha nu nyaho lapanganna? Kumanya ieu. Tarima bae gitunya. Aya kene eueuh yang bener. Nah, ieu teh. Dah heueuh. Ieu teh kuduna teh barari saka hari ieu. Awas ki mapan. Aduh. Di mana? Ieu. Cenah Ieu. Bos. Ngilu gawe teh heueuh. Bisa moal ieu teh was kieu pisan. Insyaallah bos, bisa bos. Kuat moal ungkat angkat. Kuat, yakin? Yakin bos. Sok asa can saya. Kumaha dikirana butuhkeun teu? Nah, udah ieu teh bagian nu beratna bae bos. Ieu sakieu apa ngawakan? Kuat moal. Kuat bos. Insyaallah. Acakan we heula ka mun ieu kari lapor. Siap. Ya, biasa urusan lapang kade urusnya. Siap bos. Ayo nya, kade ya jeung ieu ya. Mohon. Sakirana siap mah. Siap. Ayo nya. Oke, tenang di awasi. Siap. Murid anyar. Murid anyar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. متقين في جنة والنهار في معد صدق عند ملك مقتدر صدق الله العليم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh ya? Oh, nuhun. Apa dengan nama kopi? Oh, nya sok. Enaknya. Oh, iya dia weh. Hatur nuhun ya. Alhamdulillah.
Kumaha tos telepon ka pondok teh? Atos, Kumaha can saurna? ya libur. Masih lami? Masih. Oh, masih kurang masih lami mah. Berarti masih lumayan terdalami gitu dalam nanya. Nggak bantas-bantas kayak gitu ya. Karena kan kurang ini menuju dagangan leletikan. Aduh. Nyantos neng bisa istirahat terus wengi. Langsung istirahatnya. Terus kamu ya. Jadi, dipaling nggak? Oh,